Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sampurasun. Dina kesempatan ieu ibu bade ngabahas ngeunaan rarangken nu diangge dina aksara Sunda. Di mana aksara Sunda nu ku urang dianggo nyaeta aksara Ngalageuna. Aksara Ngalageuna atanapi aksara Sunda kagolong kana aksara silabis. Hartosna saaksara teh ngalambangkeun saengang. Nya janten henteu mung sahurup tapi aya 2 huruf di mana setiap hurufna disarangan ku huruf A. Janten silabis mah sakali deui saaksara ngalambangkeun saengang atanapi satu suku kata. Tah ayeuna aya sababaraha rarangken aya 13 rarangken di mana ka 13 rarangken ieu ngabogaan fungsina sewang-sewangan. Dina kesempatan ieu ibu bade ngabahas ngeunaan rarangken anu fungsina pikeun ngaroba sora tungtung sareng ngaleungitkeun sora tungtung. Janten bakal aya 7 rarangken anu bakal dibahas dina danget ayeuna. Anu kahiji nyaeta rarangken panghulu. Tah ieu wanguna sapertos kieu nya, sapertos kieu wanguna panghulu. Panghulu ieu fungsina pikeun ngaroba sora tungtung jadi i. Di mana upami ieu huruf ba ditambihan ku panghulu ieu robih sorana janten bi henteu ba deui. Ya, upami ieu huruf ba ya sakali deui ditambihan ku panghulu janten bi. Upami sapertos kieu diaosna janten bibi. Kahartos? Tah ieu namina panghulu. Janten panghulu fungsina pikeun ngaroba sora tungtung janten i diseratna di luhureun aksara Ngalageuna. Wanguna sapertos kitu. Eta hal anu kedah ku hidep diapalkeun. Kadenya fungsina, bentukna atawa wanguna sareng posisi nyeratna. Urang lajeng kana rarangken anu kadua. Rarangken anu kadua nyaeta panyuku. Panyuku wanguna sapertos kieu. Ya, diseratna di handapeun aksara Ngalageuna. Kade paliron sareng panghulu anu tadi. Panghulu mah pan diseratna di luhureun aksara Ngalageuna. Upami panyuku diseratna di handapeun aksara Ngalageuna. Janten tinggal di dieu. Upami ieu huruf da dianggo panyuku robih sorana janten du henteu da deui. Ya, kahartos? Tah tinggal ieu tos du. Kurang upami ieu huruf da ya ditambihan ku panghulu janten di. Janten diaosna janten dudi. Ya, tah upami henteu ngangge rarangken mah apanan sapertos kieu. Ieu janten dada. Nya janten sakali deui fungsi rarangken nu tadi nyaeta pikeun ngaroba sora tungtung. Sora tungtung nu mana? Tah nu huruf A ieu. Nya nu asalna da ngangge panghulu janten di. Huruf da nganggo panyuku janten du. Kahartos? Tah upami kahartos urang lajengkeun kana rarangken anu katilu. Rarangken anu katilu nyaeta ieu disebatna rarangken panolong. Panolong fungsina pikeun ngaroba sora tungtung jadi o. Ya, upami ieu huruf K nganggo panolong janten ko. Emut tingali wanguna sapertos kumaha? Tah wanguna sapertos kieu. Diseratna saatos urang nyerat aksara Sunda. Ya, janten posisina kade emut. Namina panolong fungsina pikeun ngaroba sora tungtung jadi o. Wanguna sapertos kieu diseratna saatos aksara Ngalageuna. Kahartos upami urang bade nyerat koko kantun serat deui huruf K. Tuh kan upami teu aya rarangkenan ieu mah janten K. Tah urang bade nyerat koko berarti kedah ngangge rarangken
panolong. Kartos mangga urang lajengkeun kana rarangken anu kaopat. Sabada panolong di dieu aya paneleng. Paneleng fungsina pikeun ngarobah sora tungtung jadi jelas. Ya, anu mana urang kenal pepet tea. Ya, janten upami ieu huruf la nganggo pamepet janten le. Tah, benten sareng panolong anu tadi diseratna di saatos aksara Sunda ya dipengker, upami paneleng diseratna sateu acan aksara Sunda. Tinggal bentena antawis paneleng sareng panolong. Tah, ieu nu palih dieu disebat panolong, di mana garisna mayun ka palih payun ya. Tah upami paneleng mayun ka pengker. Mung upami panolong diseratna dipengkereun aksara ngalageuna. Upami paneleng diseratna saatos aksara ngalageuna. Tah sapertos kieu. Ibu nyerat tuh lele. Mami ieu janten lelo. Tuh, katinggal perbentenanana sekali deui paneleng mah diseratna sateu acan urang nyerat aksara ngalageuna. Upami panolong saatos aksara ngalageuna. Bentena deui tinggal di dieu garisna upami paneleng mah ngarah ka pengker, upami panolong ngarahna ka payun. Kitunya ayeuna urang lajengkeun deui sabada panolong aya pamepet. Ieu wangunna sapertos kitu pamepetnya. Pamepet fungsina pikeun ngarobah sora tungtung jadi samar e. Upami ieu huruf sa ya anggo pamepet ieu janten se. Ya. Se ieu huruf ba tuh seba kan lantaran ieu tetep ba lantaran teu nganggo rarangken. Upami urang nganggo pamepet janten be. Sebe. Tah, ieu nganggo huruf la. Sebela. Tapi engke upami urang nganggo ieu janten sebel. Naon Bu eta teh Bu? Ieu teh rarangken nu katujuh tea nu bade ku Ibu dibahas. Nyaeta rarangken nu disebatna pamaeh. Di mana nu asalna la ngangge pamaeh mah kantun l, a-na ical. Gitunya. Tah urang simpen heula kangge pamaeh, urang teraskeun heula kana rarangken anu kagenep nyaeta rarangken paneuleung. Rarangken paneuleung ieu fungsina pikeun ngarobah sora tungtung jadi jelas e. Ya, sakali deui fungsina pikeun ngarobah sora tungtung jadi jelas e. Tah wangunna sapertos kieu. Ya, benten sakedik sareng pamepet. Sareng pamepet. Tah nya urang cobian. Tuh. Ieu pamepet. Tah, anu palih dieu paneuleung, anu palih dieu pamepet. Janten bentena upami paneuleung aya garisan. Upami pamepet henteu aya garisan. Sami-sami diseratna luhureun aksara ngalageuna. Kitunya kahartos janten upami ieu huruf da ngangge rarangken paneuleung ieu janten de. La ngangge rarangken paneuleung janten le. Tah ieu teh diaosna janten deuleu. Kahartos? Tah, ayeuna nincak kana rarangken anu katujuh anu tadi teh
ya rarangken terakhir anu bakal dibahas dinten ayeuna nyaeta pamae. Punten pamae. Tah, wangunna sapertos kieu nya. Wangunna sapertos kieu fungsina pikeun ngaleungitkeun sora tungtung. Nu tadi teh upami ieu huruf la nganggo pamae ieu tinggal L. Ya, janten upami urang bade nyerat kelas ka terasna ngangge pamepet la tuh nembe kela teras huruf sa tuh upami teu ngangge pamae janten kelasa tah supados janten kelas ku urang nganggo pamae. Janten huruf K nganggo pamepet Robi janten ke la na tetep la margi henteu ngangge rarangken sa na ngangge pamae janten kantun S. Kahartos tah dina nyerat aksara Sunda oge sami kedah ngangge spasi sapertos urang nyerat biasanya janten upami bade nyerat kelas abdi ieu atos kelas teras spasi tuh teras A ba tuh ieu aba kumaha supados janten bi berarti kedah ngangge rarangken naon cobi ngangge rarangken panghulu. Pinter ya kelas abi nyeratkeun rarangken oge ageungna teu kenging sami sareng huruf kedah langkung alit batan ti hurufna. Kitu rupina pangintennya kanggo dinten ayeuna. Insyaallah minggon payun urang lajengkeun deui kana rarangken kadalapan ya nyaeta aya rarangken panyakra, panyiku, pamingka, panyecek, panglayar sareng panghuisat. Tah kangge dinten ayeuna dicekapkeun heula sakitu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.